Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasihanan sing dibalas ku Gusti Allah ku kasihan-kasihanan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyongkol teh kana waktos urang kawitan we dongengna. Prung ah. Mitra kaum dangu, gancangna ieu carita datang ka imah tuluy minta milang duit bet ngan aya 7 talen. Ari dagangan kabehna 3 perakeun jadi rugi 5 taleneun. Cilaka euy, cek minta ka si Acim. Geuning aya 5 taleneun anak dagangan nu aur-auran teh. Ante 5 taleneun teh. Ngan genep ketip 5 senen meureun da dipotong ku buruhan genep ketip keun bae duit sakitu-kitu bae mah sugan dewek oge boga dina cengcelengan. Tembal baturna. Sakumaha piatoheun hate minta harita be geus taya wates wangena. Teka catur kubukur carita teka tulis ku pulpen atawa patlot, teka reka ku puisi atawa sajak, rehing boga batur sakitu bumelana. Sakumaha pi atoheunana hate minta harita geus taya wates wangena. Padahal manehna teh sarua bae jeung minta pada budak miskin, pada budak prihatin. Awaing ku atoh-atohna nepi ka teu bisa ngadalkeun kaatohan kulisan ngan bati dina hatena bae jeung cipanon nu geus ti tadi miheulaan kaluar sarta teu karasa bijilna karasa soteh geus ting karecelak maruragan mapay tina pipina. Tah dugi kadinya nya mitra. Tung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, pasosorena kira-kira 4:30 si Acim mah geus indit deui ka Tegalega sabab sanajan ngadu kudana ngan isuk-isuk wungkul ari nu lalajo mah angger bae lobana. Nyata lalajo rupa-rupa pamainan jeung tongtonan teh. Harita minta temindo dagang sabab masih kene baluas urut di kakayak kumang madasan. Jabat kitu teh sok sieun manehna aya keneh di pamainan. Lamun minta kapanggih kumang madasan tiwan Cipeuting meureun bakal cilaka anu pohara cilaka 17 moal bisa ngejat kawas ti beurang. Singkat ieu carita, si Acim dagangna teu nepi ka peuting pisan. Pukul 7:30 oge geus balik sarta dagangan nanangan kari saeutik deui. Nah geuning teu nepi ka peuting dagang teh euy. Cek si minta ka si Acim. Kaburu capek. Ari payuna mohak euy. Maksudnya mau kaha leuwih payu batan ti beurang. Lain kumaha ari pipetaeun dewek maksudna nya pipetaeun dewek isukan teh dagang deui atawa entong
Da moal hade ngaligeun bae mah. Ah me bae poho. Cek si Acim bari semu bunga. Puguh tadi waktu dewek keur dagang di hareupeun elos komedi orai. Tuan nu boga eta komedi teh ngagorohan ka dewek oi. Tuluy ku dewek disampeurkeun. Sugan terek meuli rokok atawa kayu api. Ari taun bet nawaran pagawean. Hah? Nawaran pagawean? Nya, pagawean naon? Jadi bujang tukang ngamainkeun orai sanca. Hah? Naon? Naon? Bujang tukang ngamainkeun orai sanca. Orai sanca si laing mah ditanya sanjanya bet heureuyan ngajawab teh. Ai. Pira ku dewek ngomong tambah bau sungut onamanan. Atuh lain pagawean budak pantar urang eta mah euy. Jeung lain pagawean heureuyan ngamainkeun orai mah. Eta mah pagawean matak bahla wungkul. Si laing mah abong deui nawaran pagawean teh. Nama kayak nyebut abong. Bahaya dulu orang sanca mah. Sok melit kayak kumaha lamun di dahar. Ada lamun sagedewek dagang mah mau burung daek pila kadar purah nyoo orang sanca. Beunang abatakan moal kitu kieu da. Mangkading buruhna saringgit sapoena teh. Cek si Acim kalayan dari apisan. Kumaha? Moal masuk orangna? Minta bari bibiri gidigan. Dewek mah moal kaduga ku gila na gila gila. Ari si laing. Acim kawas nu rada keheul. Bari ngalius tapi teu lila bok ngomong deui kalayan Daria. Atuh euy, ari ngagugu kana kasieun jeung kagila mah lapur. Moal boga duit euy. Ibarat hayang loba duit tapi kedul. Lain kadul dah gila. Tapi asa ku hina temenan deui. Hina kumaha maksud si laing teh teh hina. Nya maksud teh boga duit ladang main orai. Kok dewek mah rada borangan ku orai teh. Nya kajeun ari laing embung mah. Si Acim semuhan deul. Anggur sarek dilakonan ku dewek bae. Lebar ku duit saringgit sapoe euy. Da dagang rokok mah paling ge menang genep katip dina sapoe jeput teh. Tapi nya euy. Mun ngingetkeun kana kaheseanana ngala duit mah memang gede oge saringgit sapoe teh nya. Tanya eta. Nu matak dewek mah kajen teuing nu da dagang rokok bae heula ari selain kegembung mah jadi tukang main orai bening kuring nu ngagaweanana sorangan. Lain kumaha parak-parakanana eta ngamainkeun orai teh? Hah? Nya parak-parakanana ngamainkeun orai kumaha? Nah urang teh di papatahan heula kudu boga komedi. Tangtu bae atuh pasti ari ku di papatahan heula mah da bisi cilaka tuh. Kumaha lamun misalkan urang keur main diterei ku orai atawa dibeulit. Nya pasti atuh di papatahan heula maneh mah ditaeun teh. Nya atuh ari kitu mah. Keur bae dewek rek masakeun maneh. Gila-gila oge. Kabita ku duit oi. Tah kitu. Meureun 2 ringgit dina 2 poe teh. Nya hadangan kari 2 poe deui rarameanana oge nya. Nya syukur ari si laing daek mah. Si Acim bari nyengir. Kon, aya kajadian kitu kieu mah dewek nanggung. Hayu ayeuna urang sarewe lah da geus peuting bisi kaberangan sabab besok pukul 7 kudu geus jongok ke di elos komedi orai. Minta jeung si Acim tuluy ka pangkeng dug ngedeng saanggal. Mitra kaum dangu. Haleut sawatara jongjongan si Acim mah geus tibrahesna. Bakat ku cape dagang mindo berang peuting. Ngan ngadenge kerekna bae manis sesegor kawas munding nu dipencit. Ari minta teu bisa ujug-ujug greup. Tina loba teuing ingetan jeung lalamunan. Pang-pangna mah inget ka indung jeung bapa. Mani geus asa dina panon bae. Harita minta jol datang ingetan. Yen lamun geus menang duit 2 ringgit, ladang ngamainkeun orai teh sarta mun taya halangan,
manehna rek lahalahan indit sorangan kaleles Garut. Baris neangan indung minta teh. Lamun dileles eueuh, mehna geus boga patekadan arek ngurilingan kota Garut. Mitra kaum dangu. Isuk-isuk samemeh pukul 7 minta jeung si Acim geus aya di Tagalaga. Harita tacan sakumaha lobana jelema. Datong tonan jeung pamaenan oge kakarak di Baruka keur bale beres keneh. Ari anu pangisukna datang kana panglalajoan babakuna nu daragang kadaharan jeung urang pasisian nu jararauh atawa urang gunung nu tarurun hayang nonton hiburan di Tagalaga. Arenditna ti lembur sok subuh-subuh eta teh sarta sok marakal timbal sagala. Purakeun sabada lalajo atawa samemehna. Tadi teh minta jeung si Acim indit imah teh tacan sasarap heula. Atuh tuluy bae meuli soto beak 5 senen. Ari nu mayarna si Acim sorangan. Sabada dahar soto pukul 7 minta jeung si Acim geus jongok di hareupeun saung kamedi orai teh. Eta saung kamedi teh sakurlingna dikurebeng ku bilik sarta di hareupna ditapelan gambar-gambar galede jeung rarubah. Nyaeta gambar orai sanca keur ngagugulung budak lalaki. Gambarna nalema sapotong orai sapotong jeung sajabati eta. Nilik kana gambar-gambarna nya teu wudu. Mantak heran jeung mantak panasaran. Gambar orai gede keur naleg budak leutik bari jeung orai teh teu mangrupa jiga orai jurig. Mantak narik kana hayang lalajo. Sajeroning nenjoan gambar-gambar teh minta teweleh nanya dina hatena. Kumaha prak-prakanana ngamainkeun orai teh? Nah aing teh bakal bisa ngalakona atawa moal? Eta pertanyaan-pertanyaan anu can manggih jawaban dina diri minta dina mangsa harita. Da nili kana gambarna mah eta orai sanca teh estu gede kabina-bina. Mata kaget. Ulan dibanding naon? Dibanding jeung lubang Bang Uje anu kamari meunang nguseup. Oh, taya babandinganna masih tebih, masih gede keneh orai si tuan ieu. Ari nu kamari Bang Uje nguseup mah atuh eta mah alit. Wah teh, cagar. Sabut minta ngahulang bari ngawas-ngawas kana gambar orai sanca. Si Acim Noel kana leungeun na bari ngomong. Tuh geuning euy. Tuan nu boga kamadi teh ngagupayan ka urang euy. Nita asup ka jero hayu urang saperkeun hayu. Cek si Acim marah mai. Gidig duanana nyalampeurkeun. Mitra kaum dangu. Demi nu boga eta komedi teh nya eta hiji Walanda. Tapi Walanda peranakan. Bapakna Walanda tulen, indungna orang Ujung Berung. Sarta bentes pisan ngomong Sundana teh. Sanajan sok remen eta oge dicampur jeung basa Walanda, tapi anggar kaciri balelol nama. Sanggeus adu hareupan jeung si Acim, pok tukang komedi teh nanya. Well, will a comedy spell a night?
Esahan nurek milu main komedi. Male. Sanes abdi ya pun adi ya. Pun adi. Syukur ya. Orgaud kabenaran majana pisan. Cek tukang komedi bari netep kaminta ti luhur nepi kahandap geus kitu pok ngomong deui. Engke sakedeung deui male ku kami di papatahan. Kumaha prak-prakanana ya. Ayeuna mah daguan bae heula. To guys jealous of the bank Zaitan. Diuk tina bangku ya. Kami rek nita beberes heula. Ganergens Henfordals X-Recom. Gek minta tuluy diuk dina bangku. Ari si Aci mah tuluy bae keluar rek dagang rokok deui. Mitra kaum dangu. Halet sawatara jongjongan jol tukang komedi teh datang deui nyamperkeun. Kaminta. Engke lamun geus kumpul nu lalajo, mane kudu asup kana panjara orai ya. Cek minta bari bibiri gidigan sorangan. Tacan puguh-puguh acan geus ngarasa gila manehna teh. Entong sieun-sieun ya, en redem banget tezen ya. Da moal kitu kieu. Kami nanggung. Cek tukang komedi bari imut. Nah jadi ngan sakitu-kitu na bae ngamainkeun orang teh tuan. Nya pisan ya, ngan sakitu-kitu nah. Tapi mane kudu nyarita kieu di hareupeun lalajo ya. Hatur uninga kasadeana nu narongton ieu orai teh. Ya sayak tosna sanes orai samanea nanging orai kejajaden. Ya, semohon tuan teras kumaha tuan. Mane ngomong dupinu jadi nyaeta indung Bapak Abdi ya. Kieu asal muasalna nu mawi jadi orai teh. Dina hiji mangsa indung Bapak Abdi mios kaleuweung nu pernahna dina suku Gunung Malabar ya. Maksud rek ngalasuluh keur jualan ka pasar. Barang dongkap kaleuweung pun Bapa mendak dua endog dina handapeun kiara ya. Teras dibantun dan panyangkana eta teh endog cangehgar. Ngarti? Semohon tuan teras kumaha tuan. Mane neruskeun deui omongan di hareupeun panonton kieu ya. Tengah dinten eta endog teh kupun Bapak Abdi dibeulem dina durukan. Saparantos asak teras ditedak. Hiji sewa ngadak-ngadak nundutan. Nundutan tuan? Ya nundutan ya. Tidinya reup bae sare tibra ya. Dongkap kareup magrib. Teras kumaha tuan? Ngarti? Ngartos teras kumaha? Bagus mane boga otak pinter. Mane terus ngomong deui barang nyaring bet geus gentos rupi. Gentos sifatnya eta jadi orai sanca ya. Nya orai sanca ieu buktina. Tah kitu maneh kudu nyarita teh ya. Pek apalkeun. Engke pukul 8 urang ngamimitian main. With the beginning of actor. Ieu catatanana kumane apalkeun. Jadi abdi teh kedah ngabohong ka nu lalajo. Teu sanggem atuh ari kedah sareng ngabohong sagala matuan. Ari mane abong-abong budak yang ngabohong oge atuh ieu mah ngabohong wenang. Jeung deui silaing mah teh kudu ris-ris atawa sieun-sieun ya. Wes niat beang, jangan takut montong hariwang. Da kami sorangan nu boga tanggungan. Mane matari mabuburuhan na baik ke kami. Wes niat bang. Cek tukang komedi. Mitra kaum dangu. Minta kacidang ngarasa beratna rek ngalakonan buburuh ngamainkeun orai teh. Sarta pohara bingungna dumeh kudu ngadongengkeun carita bohong di hareupeun lalajo. Sarua bae jeung nipu.
Tapi anaras kana kadar minta yen dina waktu ieu teh keur aya dina jero prihatin kudu usaha sorangan keur sandang pangan. Jadi pagawean nu kumaha-kumaha oge kapaksa dilampahan bae asal nu munasabah da ngarah buruhan. Pukul 7:30 di sakuliah Tegalega geus mimiti pinuh ku jelema nu rek lalajo. Kitu deui sagala pamainan jeung tongtonan geus ngaguruh. Tatabehanana aya dogdog, gamelan jeung tanji. Tanya Abah Lamot yang punya kawasan TPRI Bandung. Sorana jadi hiji tepuguh dengekeunana wang weng wong. Harita minta geus aya di jero panjara orai sanca teh. Make papakean beureum dirumbe-rumbe ku gim, dikerepus nyungcung di kukuciran. Jika pemain sirkus sarta diuk di tengah-tengah gulungan dua orai sanca hirup nu garede sagede-gede ping-ping kolot. Hal kasieun jeung kagila minta geus lain caritakeun da cacakan mun teulah lahan jeung maksakeun maneh neger-neger hate mah nyameureun matak sawan moal bisa diuk-diuk acan. Nekad manehna teh mitra. Tuan nu boga komedi oge nyahoeun yen minta kacidasieuna jeung gilana kana orai nu sakitu garede jeung paranjangna teh. Tuluy mehna ngomong, mane gaduwawanen ya, ulah sieun-sieun. Sing percaya ke urang, ieu orai teh bager. Moal kitu kieu ya, geura ku urang rek diomongan, gelis kasep ieu nu diuk teh dunungan maneh. Cenah bari ngomong ka orai mitra. Nu pimarabaneun maneh ya kulantaran eta sing bager ya sing nurut ulah kitu kieu ya. Hos eta orai teh disada mitra. Ngahos-hos. Kawas nu ngarti kana omongan dulunganana. Tapi dukanya ngarti. Duka ambekeun hayang macok. Mang Anggang oge henteu terang. Eta geuning nyaho disada hos-hos ya. Mun di urang mah eta teh nyumanggakeun. Jadi mane eta kudu sieun. Muncek bahasa Belanda mah his begeriz head gancangna carita mitra sapoe harita minta diuk bae dina panjara menang sababaraha kali ngadongeng nyaritakeun sakur nu dipapagahkeun tadi teh jeung ngapalkeun tinu catetanana nya teu wudu nu lalajo teh loba nepi ka pinuh-pinuh bae dina sakali-kalina main teh. Kukituna teh mah kumaha teu rek loba nu panasaraneun datuan komedi teh nawarkeunana atawa ngolo-ngolona jeung ngabohongan kanu lalajo leuwih ti misti. Komedi orai aneh ya, orai kajajaden. Matak heran, matak panasaran. Mun teu lalajo bakal rugi pisan. Mangga enggal lalebet. Mempengayakan tempat bilih kabujang pinu mangga enggal ngagareuleuh karcisna. Mitra kaum dangu pikeun jalma anu ngalarti sarta berbudi tangtu moal percaya kana omongan tukang dongeng komedi teh maksud teh nya tukang komedi anu ngadongeng samodel kitu teh. Tapi ari nu barodo balilu jeung nu teu boga pikiran mah ujug-ujug percaya wae sarta tuluy pasasedek meuli karcis paheula-heula asup. Kukituna nu boga komedi teh tangtu bae kacida untungna.
Mitra kaum dangu, teka rasa nyerelekna waktu. Singkat ieu cerita minta jadi tukang main orai teh hingan 2 poe bae. Sarta dina 2 poena salamet teu kajadian naon. Sabadara ramean ngadu kuda minta jeung si Acim cari cing bae di imah. Ngareureukkeun capek urut balang siar. Waktu harita kabungah minta duaan geus taya hinggana. Pedah ngantongan duit aya kana 2 ringgitna. Waktu harita duit sakitu teh lumayan gede. Mani asa ngadak-ngadak jadi jalma beunghar bae. Ku kituna teh mah kumaha terek atoh. Reh saumur kakara harita minta mah boga duit. Minta rek dikumahakeun duit si laing teh euy. Ari ku paniatan dewek mah rek dipake bekal kaleles atawa ka Garut. Naon? Rek dipake bekal kaleles atawa ka Garut. Baluk rek dipake bekal kaleles atawa ka Garut. Cek si Acim bari mencerong ka Minta. Nah rek naon si laing los-los ka Garut? Har, makananya rek naon? Apaan rek neangan indung dewek? Neangan indung tepuguh ka mana losna? Atuh moal cukup ku saringgit 2 ringgit ongkosna oge. Nah make teh cukup. Da ongkos kana kereta api mah teu kungsi saperak sajalan. Benar, ongkos teu kungsi saperak mah bener sajalan, tapi si laing kudu ingat euy. Kumaha kitu? Nah dikira ku si laing di dituna teu kudu make ongkos. Nah lahang-lahang mun ujug-ujug kabangi dina jero 3-4 poe. Kumaha mun nepi ka muluhan poe atawa nepi ka mulanan? Nah kira-kira na bakal cukup eta duit si laing nu 2 ringgit teh. Tangtu moal cukup teh mah. Tah moal cukup dalam. Ya tapi kumaha dengan saki ayana? Saki buktina ari hate pantang kekeh hayang neang indung. Mana geus asa dina beungeut bae. Minta bari nahan picerikeun. Anya euy, ku kitu teh mah dewek oge ngamaklum. Sarta dewek pohara panujuna kana maksud si laing rek neangan indung teh. Eta teh nandakeun si laing nyah ka indung. Tapi segala hal oge euy, sameme dipilampah teh kudu dipikir heula sing asak. Ulah gurunggu su gancang pincang. Heuh kumaha atuh nya? Cek Minta semu bingung. Waktusna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.